Ade gara hudang, ade gara nyesehan. I geus beurang jambara kitu geus beurang ita waktuna nyese ade tah. Ai gara nyese. Mau mengita malulu itu cara apa maaf. Parusim meni kudu nyese anak keneh wae Bawa kolot teh. Kudu ka bawa keneh anak nyese. Parusim bakal kitu. Lawan risen lotek oge tararisen ya kumaha tuh urang modal eueun. Ya ka mana atuh neangan modal. Ya Allah, kabahayu urang neang-neangan itu atuh kasayang dia modal. Mak panggilkan lotek tilu. Erek nganjuk apa rek kumaha ieu lotek? Meuli, ayeuna mah ngahutang, peraku nek ngahutang wae rek meuli. Awasnya lamun ngahutang. Entong ngahutang nya. Urang lamun ngahutang mah urang modal lagi saeutik deui. Geus pemodal. Tah, urang ada dijieunkeun. Mana peso teh deui? Eueuh peso na oge ka mana peso? Eta ibu-ibu kana raraon ieu? Ngarariung tiluan wae. Urang rek tiluan ngariung diuk. Urang keur ngarariung, gemoy naon teh keur ngalotek ka dieu buru ka dieu. Ya. Cek si Adel ka mana? Kita nyesel ku urang, keur nyesel si Adel mah. Ya, cek kokom ayeuna harga emas keur naik sia. Oh, sabaraha kitu emas? 2,5 juta cek kokom emas. Urang teh boga emas, boro-boro ngajual emas kan itu ibu wakil da loba emasna. Eta bu wakil, eta jual atuh eta geulang. Nyararaha. Yeh, nya teuing emas moal anakan ieu bu wakil. Emang pada duit ayeuna emas? 2,5 juta bu wakil. Saha nu meulina saha? Bang Aang nu meulieunana. Ih, Bang Aang mana eta teh? Bang Aang aweuna si Bohai teh, nu aweuna teh si Bohai teh geuningan. Mending ari teh dibayar, ari teh urang mah sieun katipu. Oh, pirakeun teu dibayar ngaranna dijual. Bener eta mah jelema mah bener. Zaman penipuan. Ayeuna mah teh ge ayeuna bisa meuli teh bisa ngajual. Ulah nyaha-nyaha daripada eta ke obatian dijual hayo. Yo ayeuna bisa ye nya urang ye meuli mahal. Ngajual enak tuh. Ya, Bu Wakil hayu mendingan dijual eta emas. Hayu ari mahal mah. Hayu mahal hayu. Arek dijual maneh. Bebe jaga aja kan bebe jaga ka salaki urang nya bener karek. Eta uti meni sagala bebe jaga salaki. Ayeuna naon teh kudu nyawa lah salaki. Wah, ari mahal mah jual. Cuma ambet tuh jeung modal cenah. Modal aja kan. Bejana tuh mambet tanya. Urang goroan. Mambet. Aya naon sih ieu? Ngan recet wae aya naon? Jenak urang modal wae. Ieu geus saya jual emas tah. Mumpung keur mahal. Bu Wakil, emang saya si anu mulian emas? Cenah cek si gemoy Bang Aang. Bang Aang norek mulianana, tak ceuti rek ngajual da. Loba mehna mah. Ya berapa eta eueuh moal dijual eta geulang sakitu gedena. Urang rek ngajual ieu ali ya dijual. Suban we cen teh da mahal cenah ge. Mumpung mahal. Urang rek eta rek meuli nambahan meuli motor itu hak DP. Urang ya turik dijual masa kieu-kieuna oge nya ku urang dijual da urang mah teu boga modal. Yang mending tarina mah kitu nya dikukumpul tarina mah nya. Berhubung urang teu boga modal nya geus kapaksa meureun kitu nya. Da ayeuna emas keur mahal. Ibu-ibu di teangan wae tadi geuning area di dieu kenaon? Bohai, emang arek naon dengan urang ka dieu jauh-jauh. Ieu aya nu arek ngajual emas. Bang Aang ka mana emang? Hah. Saha moy? Saha arek ngajual emas? Hayu atuh buru yo, mabok emas teh maraha. Ieu aya Bu Wakil, Bu RT, hayu. Jar-jar wae eta emas ieu. Ali eta mapeng keur mahal ieu. Kuatan dia menang 10 juta. Emang gitu. Nek kajual mas urang teh boga mas balik rek ka mana? Cicing sok tuman ari batur karana teh kono geuleuh ka uing. Urang si Adel rek nyeusehan. Keun seusehan mah teu tibang nyeusehan ari ragasi. Oh, cokok. Tuh mambet tarik ngajual emas. Emang eta ngomong-ngomong Bang Aang ka mana sih? Oh, mambet tarik ngajual emas.
nya ari Bang biasa terkeliling neangan nurek ngajual emas mamet ngomong-ngomong beunang sih Mas nah geulang apa ngorongna geulang baragram cenah baragram 20 gram kan 20 gram oh nyamun ngol teh berapa jutaan nya urang modal jual urang tapi mau jual kabeh urang 2 we arek barang nu dijual 2 we urang baragraman saya eta ieu 5 graman jeung 5 gram 10 15 gramnya oke lah dibejakeun nya masalah urang Heula tuh gara bejakeun heula ka ditu ka Bang Aang. Oke, apaan tadi keur lihat di teleponan kita aktif jeung teh bea kuota meureun teh kumaha ya bawa kita mah ayo siap ya kompak ya urang ya kompak Ayo arek. enak urang kompak ya Mas Putih mah komo maaf Emang lagi heeh. kabeh teh anting-anting urang kabeh nyaho ya ulah tuh Gusti pira ku nipu imah uing nyaho nanaon uing nyaho moal uing mah asli jangan setunya ibu-ibu nya wakil pamit heula moy urang balik ya moy nya salah bersih nanti bejakeun nya siap ayo eta 15 gram ya 20 gram teh bejakeun ka mamet ge tangga ka dieu nya ayo mari ibu-ibu titahnya semahal ditunda di dia kamana wae si ada titahnya sesedinganan tadi sesehan dengan sesehanana ieu aya di dia goblok pisan si ada mah titahnya seteh tadi sesehan kamana wae ngorongna Adel, mana tas di mana? Ditanya semalahan dituna. Mana itu tas ulin di mana sih Adel? Itu seseuheun loba tadi seseu ku mane ngaladog wae. Make tadi eueuh balik ka tas di mana mah ngaladog wae mah. Uing balik ka dieu mah eueuh tas di mana eta mah. Aing tas meuli lotek di warung. Jeung dahar teu boga deungeun jeung dahar sia. Oh bang sebenarnya lotek. Terus awin dah. Asa ka sana. Bagala ah. Oh, sia lalabaw ka beuki. Hayangna teh daang we. Keur ngarumpul ya kabeneran. Ye, kabeneran ya Bang Aang. Ieu tah datang garek ngajar rual emas eta. Itu wakil eta. Uti segala mambayret tu arek ngajar rual emas nah. Nungguan we Bang Aang dah. Oh, rek ngajual emas. Ya bener ayo rek ngajual emas mah. Heeh Coba saha nu ngajualna. Uti. Oh, ayo suka teh mana gemoy rek ngajual. Ih, gemoy mah boro-boro emas di mana? Salaki gemoy teu balik-balik, ieu jaba keur gede beuteung ieu ge. Boro-boro boga emas. Oh, coba nempo emasna ceu uti kudu cek heula panan. Oh nya heueuh atuh asok we. Ye Bang Aang tah emasna asli ieu mah emas Singapura. Tah nu ieu emas Singapura tah nu ieu tah. Ari ieu mah di ieu tah di urang di Saluyu. Tah urang mah tapi harga cenah mahal. Tah kajeun lah urang jual kabeh. Kumaha tah? Kok nya aya emas mah ya ayeuna mah aya untungan. Cuman nu ieu baragram ya. Mas meta meureun kabehna teh 30 gram. Cenah cek si gemoy cenah mahal sayang 1,5 juta. Geuning dibayar 10 juta, 1 juta saeta sagramna. Aya emas mah keur mahal. Cuman minggu kamari mah 1,5. Ayeuna wayahna geus turun deui 1 juta. Tapi lamun sagram 1 juta ge aya untungan, Bu. Geus atulah kajeun lah 30 juta ge. Da kumaha tuh da urang keur butuh sih rek mah eta rek pake meuli motor. Aya emas mah keur mahal. Cuman minggu kamari mah 1,5. Ayeuna wayahna geus turun deui 1 juta. Tapi lamun sagram 1 juta ge aya untungan, Bu. Kajeun lah atuh. Da beulieuna ge 15 juta, eta ge lumayan urang geus untung 30 juta ge nyebar 15 juta. Lumayan lah. Geus bae lah urang masuk we. Duitan ayeuna. Tah, cuman ayeuna mah wayahna eueuh duit cash. Jadi ke di TF di dana, wayahna ieu dibawa heula nya.
TikTok kadana tuh urang mah geus ka ieu we ka rekening urang. Ke rekening BCA. Lain BRI. Oh nyanggeus kabarnya. Kayak sore cuman nya. Heeh. Nyanggeus. Terus urang tak percaya tak kadenya. Nya percaya lah batu gitu. Ieu tah si gemoy ge enggak urang geus nyahoon geus percaya. Mas urang di bawah kata urang. Moal kayak di TF-nya cuman kan orang dia kan make ATM si Bohai. Jadi kayak bejala kasih Bohai tadi TF langsung. Sekali. Yang ngejak di bawah lah nya. Ayo. Punten yo. Ya, kayak di TF-nya. Punten. Ada tahu lah pokoknya. Moal. Eta kunaon diberekeun wae duitna encan. Kayak katipu da. Batur mah amun duitna cash karak berekeun. Hukum ke orang tanya, orang bukan kumaha da tadinya orang percaya teh ka jelema. Orang beureut kira ku teuing. Aya ke lamun duitna cash karak diberekeun. Iya ya mah Eta ayo mas geus diberekeun wae. Batur mah engke amun geus uang cash karak berekeun. Kumaha mun katipunya? Mun kitu mah urang atuh urang jadi urang mah. Bener sia urang pawur sia pawur katipu urang mah. Eta ieu mana lamun manehna urang teh dijual. Mending kayak aya di imahna ieu. Jadi urang mah ngajual mah. Terus urang kumaha? Oh ya, eta udah tinggal diberekeun wae, batur mah engke lah mun duitna aya karak berekeun. Urang kacenteng urang mah kacenteng dipake urang mah mau dijual mau daripada urang mah. Eta babari karaya urang mah ku jelema. Udah sok itu wae. Berehan, mana mah berehan tuh dah. Percaya wae mudah-mudahan atuh doa. Mau ditepkeun ieu geus leungit eta mah. Eta mah pasti nage nipu eta mah. Soalnya biasana ge nu meuli emas mah da sok langsung kontak. Berekeun wae tuh nya monya, dibere-berekeun wae manehna mudah suka deket kenehnya. Oh, geus kanana mana urang hubung arana ke jelema. Itu wae boteng eta mah. Karana ke boteng palsu eta